Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, fatham kabira. Allahumma aftah lana bil khair wahtim lana bil khair. Puji syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian kudroh sareng iradahna Allah dina waktos ayeuna ngijinkeun urang sadayana ngariung di ieu tempat. Pamudah-mudahan kungariungna urang sadayana ngajantengkeun turuna karidoan Allah, ngajantengkeun turuna magfirah Allah, ngajantengkeun turuna rahmat Allah, sehingga urang sadayana dina ieu tempat khususna atuh kaluar ti ieu tempat barokah kungariung urang sadayana Allah ngabukakeun hate urang sadayana. Amin. Bu, hoyong dibukakeun hate hoyong. Mudah-mudahan hate urang dibukakeun ku Gusti Allah, kalian dileuleuskeun sehingga gampil kenging taufik sareng hidayah. Jadi hate itu adalah sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kenikmatan hirup. Bahagia itu lain di luar, bahagia itu lain tina lingkungan, bahagia itu tina diri urang sorangan. Kumaha suasana hate, ek cicing di bumi, ek ngariung, ek lobaan, ek gaduh istri ke gaduh istri, ek boga budak ke boga budak, ek di kebon, ek di pasar, ek keur loba duit, ek keur teu boga duit. Lamun suasana hatena sehat, lamun hatena suasana na tenang, tentrem, tetep bakal timbulna kebahagiaan, timbulna ketenangan, timbulna ketentraman. Malah lain saukur di dunia unggul, Allah ngasupkeun manusia anu ku Allah dipilih pikeun penduduk ahli surga teh nyaeta biqalbin salim, anu hatena salamet. Salamet tina naon? Salamet tina kokotor. Kokotor nu mana? Kokotor didinya hate teh rupa-rupa. Intina awal tujuan ibadah urang, poin anu poin tina ibadah urang adalah ngabersihkeun hate. Hasil tina ibadah teh tujuanna ngabersihkeun hate. Tapi keur menuju kana ibadahna oge priyogi heula kabersihan hate. Malah teu saeutik jalmi anu ku Allah meunang karunia naon padol ti Allah anu tadina henteu daek ibadah jadi ibadah, anu tadina resep kana maksiat jadi ninggalkeun maksiat, nu tadina teu daek salat jadi daek salat. Pokona mah datang hidayah ka eta jalma, eta pun diondangna ku hate anu bersih. Malah ilmu pun kesaeutik diantawis
lamun kisah-kisah para ulama, para santri, para ulama begitu anjeuna keur di pondok atanapi uih di pondokna atanapi masyarakat umum anu ku Allah diberi pengetahuan, anu ku Allah diberi ilmu tanpa sebab, tanpa belajar. Aya sebagian anu ku Allah diberi ilmu tanpa belajar, namina ilmu laduni. Kanyahoan bisa baik kumaha baik cara nama, entah diimpen kanjeng Nabi, entah diimpen kanjeng para ulama kapungkur nu ngarangkeuna kitabna, eta pun disebabkeun karena hate anu bersih. Sabalikna lamun urang ayeuna hate teu diperhatoskeun, masih kena merhatoskeun lahiriah, khawatir, khawatos, hate itu nimbulkeun kana sikap-sikap anu matak ngabatalkeun kana ibadah. Sapertoskeun moal pati-pati urang ngabukakeun aib batur angin karena hate urang kotor. Moal pati-pati urang hewa ka batur angin hate urang kotor. Moal pati-pati hate urang hasud, iri, dengki angin karena hate urang kotor. Sedengkeun hasud, iri, dengki eta teh matak ngahapus kana ganjaran amal ibadah, malah lamun sampaikeun kana gunjing jalmi anu digunjingna pindah dosana ka urang, amal urangna pindah ka batur. Jadi urang dua-duana priyogi berjalan, hate terus latihan dibersihan secara syariat pun urang ibadah kaparduan dilakukeun. Malah anu matak ngondang ngeunahna salat, ngeunahna maca Quran, ngeunahna puasa, lamun dibarengan ku hate anu bersih. Naon diantawis penyebabna seueur kapungkur urang nyarioskeun bae tentang penyebab hate kotor. Masih keneh diantawisna hate urang teu kaurus, diantawisna hate urang teu kapalire, malah urang sibuk ngabersihan lahir. Urang itu tiisuk datangkeun ka burit sibuk bebersih, di bumi sasapu, di bumi dikarang dibersihan, baju diseuseuh, tampilan diusahakeun supaya rapi. Tapi terkadang urang poho mulai tiisuk datang ka burit hate can dibersihkeun, can introspeksi diri. Tapi terkadang urang poho kumaha cara nak ngabersihan hate, padahal mah jasad mah tempat mah bakal aya waktosna dicana ku Allah, aya waktuna urang ninggalkeun jasad. Penting ngabersihan jasad, penting ngabersihan ngarapihkeun badan, penting bebersih di bumi penting, tapi lebih penting deui nyaeta ngabersihan hate, ngabersihan hate. Naon anu matak hese urang ngabersihan hate urang, naon anu matak urang rada berat poho kana matak ngabersihkeun hate, diantawisna kusabab urang terlena atanapi ngarasa ngeunah, ngarasa bunga nalika urang diangkat, diagungkeun, dipuji ku batur. Eta sumber anu paling mendasar. Jadi kapopohokeun, maka dawuhan Ibnu Athaillah, idza utalliqat tsana'u 'alaika, di mana-mana Allah nakdirkeun atanapi di mana-mana dina hiji waktos Allah
ngajadikeun hiji jalma sana'u alaika muji ka urang dalam bentuk naon bae pujian mah, bisa ku bahasa, bisa ku pandangan, bisa ku seuri. Walas tabi ahli sedengkeun urang teh menyadari bahwa urang teh lain ahlina, bahwa urang teh pan jalmi teh urang teh kotor, hate kotor, rumaos ibadah ge mung saukur keur diajar. Jauh pisan asana teh kana pujian teh, maka fa'atni alaihi bima huwa ahluhu, buat balikeun eta pujian ka Allah Subhanahu wa taala, buat kembalikeun sanjungan pujian, buat dikembalikeun ka Gusti Allah. Naon atuh ai pujian teh sanjungan, apresiasi, salut, sehingga bisa diucapkan ku kata-kata atanapi bisa diucapkan ku bentuk pamere jeung sagala rupa. Ari pujian teh kapungkur urang ngaos aya 4, urang ngaos tentang pujian. Ari pujian sanjungan eta teh aya 4. Eta puji Allah ka Allahna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhlukna. Geuning diaoskeun dina etik mah qadimun. Coba qadimun alal qadim, qadimun alal hadis, hadisun alal qadim, hadisun alal hadis. Puji Allah kaman kena, puji Allah kamakhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji pujian jadi sanjungan. Allah teh sok ngagungkeun soranganna, anna akbarul qaulatin agung nu mulia. Kantenan da Allah mah anu agung nu mulia, teu aya deui anu nyanding jeung Allah dina kakawasaanana. Da salianti Allah adalah ciptaan Gusti Allah. Namun Allah ge terkadang muji ka makhlukna, muji ka Kanjeng Nabi Muhammad, muji ka jalmi soleh, muji ka jalmi-jalmi nu ibadah, muji ka jalmi-jalmi Allah pun muji. Itu pun pujianna kembali ka Gusti Allah, lain karena benar-benar makhlukna boga pangabisa, lain karena benar-benar makhlukna boga kakuatan sanes, dan nu nyiptakeun nu mere kakuatan nu mere bisa lagi Gusti Allah. Hakikatna Allah keur muji diri. Nah, Bo, ibu teh keur muji tos masak goreng naon bala-bala. Di bala-bala teh maning ngeunah, maning pas bumbuna, teu asin teuing, teu gurih teuing. Eta teh muji bala-bala teh hakikatna mah muji ibuna keneh anu ngieun, nu ngieun dibejakeun ka urang ieu asaan bala-bala maning ngeunah meunang kuring. Eta teh hakikatna mah aing bisaan gitu. Lain pada anu bala-bala na anu ngadamal. Begitupun gitu. Allah muji makhlukna lain karena makhlukna bisa, dan memang sadayana ciptaan Allah. Allah keur muji dirina. Ata Nabi muji makhluk ka Allahna, kantenan eta mah pada melang anu sapedahna. Ata Nabi nu terakhir puji makhluk ka makhlukna. Hakikatna kagungan Gusti Allah. Urang muji jalma ulah seuri ibu ubi dipuji teh, ari ibu mani pinter ujug-ujug garadak bekah.
lain ibu pedah pinter keur muji Allah nu mere pinter ka ibu. Ari ibu geuning mani soleh mani keresaan ibadah teh ulah jadi aduh ieu kuringah mani bener soleh. Guat balikeun ka Gusti Allah. Alhamdulillah ari sadaya puji eta kagungan Gusti Allah. Ulah jadi di aku, ulah jadi bunga, ulah jadi seuri. Tapi urang menyadari urang mah jalmi anu teu mampu kana ibadah, teu mampu ngajohan kagorengan, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Angin karena pitulung Gusti Allah. Tong jadi kalah buta. Teu bisa sare malah dibeja-bejakeun tuh si anu ge kakuring mah hormatan. Etak diantawisna urang terlena karena pujian-pujian jalmi sehingga urang teu sempet ngabersihkeun hate anu sabenerna padahal mah hate urang teh nu sakieu kotorna. Wah, jangankeun heula. Para kesekuan warga sadayana, jadi emut lamun aya nu muji ka urang, anu nyanjung ka urang, eta teh sing emot anu muji ka urang teh keur digerakeun ku Gusti Allah. Jadi Allah itu ceuk tadi di luhur idza tuliqa sanaan alaika. Terkadang Allah teh ngagerakeun hiji lisan jalma muji ka urang. Erek di keluarga, di batur nu wawuh nu teu wawuh. Terkadang dina eta poe teh hiji jalma atanapi sababaraha jalma ku Allah digerakkeun lisana supaya ngalus urang ngalem urang. Atawa sabalikna, terkadang dina eta poe teh hiji jalma atawa sababaraha jalma anu lisana ku Allah digerakkeun ngahina ka urang. Jadi anu muji jeung nu ngahinakeun teh saha nu ngagerakeunna? Gusti Allah. Gusti Allah. Begitu papanggih jeung nu muji biasa bae. Begitu papanggih jeung nu ngahina biasa bae. Da urang ningalina nu ngagerakeunana kana pujian jeung hinaanana adalah Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Di antara jalma anu muji ka urang eta terkadang lain tina hatekna, lain karena bener-bener urang boga kelebihan, lain karena bener-bener urang boga kemampuan lain, tapi karena aib urang ditutupan ku Gusti Allah. Urang teh aib teh masya Allah. Aslina urang di bumi sapertos kumaha, aslina panon urang ngareret baik kamana, aslina cepil urang didangkeun baik kumaha, aslina mah hate urang teh hasud bae, iri bae, dengki bae, malah urang mah kana ibadah oge teu pati keyeng teu pati dae. Aslina hate urang teh anu nyaah kana harta koret kadituna. Aya nu muji beh batur ka urang eta teh lain karena aya kelebihan di urang, karena aib urang keur ditutupan ku Gusti Allah. Keur ditutupan aib urang ku Allah. Ibu mani soleh di jalan mah pandi bumi mah ujung salaki teh patemprong bae. Ngan ditutupan mah eta na ku Gusti Allah. Jadi rua anu soleh. Pandi dia ge abdi ge dia di kopea di sarung jiga nu saroleh. Ajalajari dia mani arantang. Nirarapi. Padahal mah urang teh aslina mah Allah anu apaleun kana kekurangan urang masing-masing urang. Begitu aya nu muji ka urang ya Allah, habis sanes ahlina, maka dikembalikeun eta pujian ka Gusti Allah. Malah aya dawuhan Kanjeng Nabi, lamun aya nu muji ka urang, saur Kanjeng Nabi, ya Allah, abdi tong sampekeun ka penjara ucapan eta jalma. Sabab nalika urang selalu menang pujian ibu, urang poho karena kagorengan urang aslina.
sehingga lamun urang geus poho kana kagorengan urang cenderung sok resep ningali kagorengan batur. Urang dipuji batur diomongkeun nu katempo teh kagorengan batur, kagorengan urang mah teu katempo. Maka lamun anu katempona kagorengan batur ku urang yakin bakal poho urang kana kagorengan aslina kana kakurangan urang sapopoe. Maka saur Kanjeng Nabi, ya Allah salametkeun abdi tina penjara pujian. Itu Kanjeng Nabi minta ka Allah supaya dibebaskeun, supaya henteu terbelenggu, supaya henteu boga rasa bungah kusabab dipuji. Maka di antawis dawan Kanjeng Nabi aya lamun aya nu muji teh cenah baedog ku lebu boh ciduhan tapi tong kadararaina tuh kieu teh. Bo lamun aya nu muji teh bisa mah baledog cenah. Baedog. Moal mungkin urang mah nya baedog. Justru di teteangan. Di teteangan ku urang mah hayang aya nu muji teh. Komo urang sebagai orang tua ku anak teh hayangna teh dipuji wae. Sebagai guru ku santri teh hayang dimuliakeun bae, padahal mah urang sebagai orang tua anu katitipan rizkina, katitipan kekuatanna, katitipan anak teh eta teh kagungan Gusti Allah. Seorang guru boga ilmu ge pada ilmu teh titipan ti Gusti Allah. Nah, geuning bet dirina hayang dimuliakeun teh. Simkuring emang kasinggung kasuat-suat kadang simkuring sok itu. Nah gitu. Ningali barudak itu kieu terus rua anu dusun teu enak gitu. Di jalan papanggih jeung barudak ngaos teu naros teu kumaha. Nah betul enak padahal mah urusan. Teu urusan. Teu penting. Teu matak jadi pangaruh urang mulia di hadapan Allah kusabab dipuji jalma teu aya. Teu aya jalma jadi mulia di hadapan Allah kusabab dipuji ku jalma. Teu aya jalma hina di hadapan Allah kusabab dihinakeun ku jalma. Teu aya. Aya oge la yadilu mawalait wala ya'izzu man adai. Moal mulia jalma anu dihinakeun ku Gusti Allah. Moal hina jalma anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Jadi intina kieu lamun dikemalikeun, apakah salah urang hayang dipuji? Henteu salah. Setiap jalma tabiatna pada dasarna kabeh ge hayang dipuji, hayang dialem. Tapi anu jadi pertanyaanana hayang kusaha dipujina, hayang kusaha dialemna. Tah jawabanana anu paling salamet urang lamun hayang meunang pujian teu aya deui hayang dipuji ku Gusti Allah. Urang mah hayang dimuliakeun lagi ku Allah, hayang dialam lagi ku Allah, hayang dipuji lagi ku Gusti Allah. Lamun jalma ayeuna tepat hayang dipujina ku Allah, di mana baik bakal ngajaga sikap ku sabab Allah anu maha ningali, sadar dah hayang dipuji ku Allah. Ek sorangan, ek lobaan, ek di bumi, ek kamana bae, da ngarasana teh hayang dipuji na ku Allah. Da teu aya jalma anu salamet angin karena meunang pujian ti Gusti Allah. Ari pujian Allah mah bentukna teh rahmat, magfirah, tenang hate, husnul khotimah, kadituna surga anu abada. Sedengkeun pujian jalma mah nasa ukur bahasa, hatur nuhun, atanapi di aku meureun. Teu matak ngaruh, teu matak ngaruh. Jadi tabiat jalmi teh KBG hayang dipuji, henteu salah hoyong dipuji, tapi hoyong dipujina antara kusaha hayang ku jalma tah hayang ku Allah. Anu lebih salamet hoyong dipuji kusaha ku Gusti Allah. Terkadang sok ieu karos kusim kuring palebah di tempat padamelan khususna atawa keur ngariung jeung rekan-rekan jeung babaturan komo di tempat padamelan gong adan
salat lohor keur ngarariung ieu teh erek kaluar era ku bos bising teu kapake da urang mah fokusna hayang dipuji ku saha kujal abdi pernah sapertos kitu da kuring ge buburu sapopoena teh baheula mah can di lembur buburu pernah buburu di hiji tempat ieu teh lamun eureun da mani baeut bosna teh da lamun eureun padahal geus 1:30 geus burit jika nu tersepen bae lamun nempo urang ngalakukeun aktivitas teh sok alim cenah bahasa teh duh sok suci bahasa eta teh tekanan ujian ka urang lamun urang tetep lempeng lah da hayang dipuji nage ku Allah hayang dimuliakeun lagi ku Allah teu paduli ceuk jalma ngomong naon enak di mana bae keur kumaha bae jeung henteu pansos atanapi henteu naon lah henteu bahasa ayeuna mah kumaha nya henteu fokus kana naon bahasana teh bahasa jadi ayeuna mah ibu usum filter bahasa barudak mah usum gaya usum kedok usum naon kedok luar baik terus luar baik nu dihadean teh rarai oge duh teu salah sih sabenerna mah tungan urang sok terkadang terlena erek kaluar era itu baju teh da sakikeuna ningali rarai ieu kuat dihadikeun bising batur kumaha teh ayo henteu salah sih teu naon kitu ngan saimbangkeun urang kumaha urang ayeuna keur calik keur mapah keur di bumi keur di tempat mana bae kumaha ayeuna pandangan Allah ka urang teh kumaha Allah eta teh keur resepeun henteu apa Allah teh keur hewaeun tak keur resepeun keur muji tak keur ngahinakeun eta ge kedah jadi pertarosan naon sababna sabab urang hirup moal kapanggih jeung kabungah lamun teu aya karidoan Gusti Allah moal kapanggih jeung katenang lamun teu aya pujian aleman ridho Allah malah anu leuwih bahayana maot nage maot suul khotimah malah tos maot nage maal kapanggih di akhirat nage jeung kanikmat lamun urang kaayaan keur dipikahewa ku Gusti Allah naudzubillahi min dzalik rahatosan para kasepuhan wargi sadayana jadi anu matak mohokeun urang kana ngahadean hirup urang nu sabenerna karena urang terlena teuing tina pujian emut kana dawuhan Kanjeng Nabi dina hadis Bukhari di antawisna Rasulullah ngadoa Allahumma gfirli ya Allah hampura abdi tina naon anu henteu dipikanyaho ku setiap jalma anu muji ka abdi. Jadi Rasulullah itu langsung istighfar lamun aya nu muji. Bahasa urang keretegna mah mun dina urang ek nurutan mah dina hate teh lamun aya nu muji urang teras dina hate teh ya Allah abdi hampura abdi tina perkara anu batur teu apaleun disangka mah ku batur urang teh pinter disangka mah bener disangka mah soleh disangka mah leuleus hate padahal mah ya Allah batur teu apaleun tah jadi urang eta hampura lamun tos dipuji itu Kanjeng Nabi mah kitu entah hampura ka Gusti Allah. Adapun saumpamikeun memang tepat ayatna di urang teras dipuji ku batur memang aya dina diri urang teras anu aya eta teh disebut ku batur maka urang pun minta ka Allah ya Allah pamudah-mudahan Allah ngajadikeun abdi
lebih baik atanapi langkung sae tina perkara anu aya naon tina perkara anu aya teh nya contona ibu teh mahanya hese urang teh ngagaduhan kasayan di jalan aya selang pegat meureun teras urang ditumbuhkeun aduh ibu hatur nuhun mani bager maka urang teh ya Allah jadikeun abdi jalma anu lebih baik tina perkara ieu terus nuhunkeun ka Gusti Allah da pada hakikatna lain urang pada hakikatna adalah karena pitulung Allah Subhanahu wa taala. Para kasepuhan wargi sadayana malah Imam Ghazali nyarioskeun aya dua bahaya tina pujian jalmi. Anu kahiji pujian itu biasana sok ngondang kana kasombongan. Anu kadua pujian eta osok ngamohokeun tina ngahadean diri sendiri. Jadi osok nampilkeun ujub, ngarasa bisa, ngarasa boga, ngarasa asa menang diri. Sedangkan ujub teh panyakit anu bahaya. Anu kaduana nyaeta urang sok terkadang jadi poho hayang ngabersihan kana hate sok poho hayang memperbaiki diri lamun urang terlena atanapi naon nami terbelenggu bahasa Sunda tenangnya kaenakan teuing tina meunang pujian ti jalma sedengkeun pujian jeung hinaan teh pada hakikatna adalah Allah nu ngagerakeun naon tujuanna Allah ngagerakeun setiap jalma itu muji ka urang atanapi ngahina ka urang itu keur muji diri urang di aku moal lamun urang dihina ku batur erek ngambek moal bu kagorengan batur ka urang henteu mata ngajadikeun urang diperbolehkan berbuat jelek batur ngomongkeun urang henteu jadi urang kajeun hukumna ngomongkeun batur nyelakakeun urang henteu jadi urang ayeuna dibolehkan ku Allah berbuat goreng henteu tetep dia dosa mah dosa batur dosa ka urang dibalasnya sarua dosa henteu jadi ada kuring mah moal naon moal ngagogoreng ari dewekna teu ngagogoreng mah seolah-olah ngagogoreng urang mah jadi kajeun jadi henteu dosa. Leres. Kuring mah moal ngomongkeun ari dewekna teu ngomongkeun mah. Malah urang masuk bahasa kieu. Kuring mah hirup kumaha batur bener siap. Kuring mah dibawa bener hayu, dibawa goreng hayu gitu kan. Aduh. Seolah jadi urang sebagai korban terus jadi halal. Terus jadi ibaratkeun urang dipaling ku batur aing mah mal dipaling deui lamun dekna teu maling mah gitu kan. Terus jadi maling urang seolah-olah jadi kajeunnya tetep dosa. Tetep dosa. Sedengkeun eta teh ujian ti Gusti Allah. Nalika urang dihina ku batur, apakah urang jadi menghalalkan berbuat jelek? Apakah urang tetep erek istiqomah da urang mah hayang dipuji na ku Gusti Allah. Uring harus mamane lekoh eta ningeunah. Jika nu heueuh padahal mau jauh keneh urang mah hese tina tafakur introspeksi diri hese tina ngabersihan maka aya saurpun guru mah tina 24 jam teh mun bisa cokot sajam atawa cokot semenit urang introspeksi diri dina hate teh urang teh ya Allah kuring teh ieu teh pan masih kene ujub masih kene sombong masih kene dengki kotor hate teh istighfaran ka Allah lamun
anu didinya urang sering istighfaran hate, istighfaran kagorengan sorangan, engke ku Allah bakal dipohokeun kagorengan batur. Lamun Allah geus mohokeun kagorengan batur, maka eta jalma ku Allah bakal dibabarikeun hidayah. Resep istighfar, resep sholat, resep ngalakukeun kasayan. Nempo batur teh jeung nu kumaha bae ge enak bae, asup bae, nyaman bae, dah henteu katempo kagorenganna nu aya teh katempo kagorengan urang bae. Kagorengan urang anu katingali teh. Pang enak-enakna hirup jalmi itu lamun anu tos katingalina adalah kagorengan sorangan. Kagorengan batu mah teu katempo, nalika katempo ge bebereuman api-api teu apal, malah urang da ningali eta teh keresa ning Gusti Allah. Ditingali Allah deui anu ngagerakeunana. Teu bakal hampang naon sababna da ngocorna hate, ngocorna hidayah teh ka jalma anu hatena bersih. Bersih tina naon? Tina dosa. Sabab naon? Sabab sok di istighfaran tina kagorengan diri sorangan. Jadi ibu urang unggal poe karos kusimpuring terkadang aktivitas tinyiti isuk datangkeun ka burit, datangkeun ka sare deui, itu paling sabaraha persen tina padamelan urang nu hayang dipuji ku Allah namah sabaraha persen. Loloba nama hayang dipuji ku jal, hayang dipuji ku anak, hayang dipuji ku salapi, hayang dipuji ku pamajikan. Itu we pansos. Nalika urang ayeuna bertingkah laku dah kitu pan. Salat bae contona urang salat. Di bumi mah ungkulek. Namun keur di masjid mah meni Allahu Akbar. Ni husu ni sae. Beda deui. Kitu pan. Lamun aya nu ieu ge nu dongkap minta sumbangan. Aya batur mah ieu ti abi bae pasti abi bae lah cekap. Tuh saha mah pan urang teh. Aduh hampurannya capek kita. Padahal mah anu naik nurunkeun derajat teh adalah Gusti Allah. Sanes jalmi. Lamun kembali deui kitu ka para sahabat, kembali deui kitu nyemutan kana perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kieu bahasana teh urang itu sok terkadang percuma ngadamel kasayan lamun eueuh nu nyahoeun. Asa teh eueuh gunana, asa henteu berguna jeung henteu asa teu manfaat lamun urang ngadamel kasayan terus batur eueuh nu nyahoeun. Ya punya. Bu. Urang moal tos ngadamel kasayan terus batur eueuh nu nyahoeun saurang ge mani asa henteu berguna teh. Ngadamel kasayan. Asana teh gitu. Berat padahal mah bu bahasana kieu bahasa keren barudak ayeuna. Jadi berbuatlah kasayan teu perlu dicaritakeun, teu perlu digorowokeun, teu perlu diumumkeun. Tapi engke hasilna faktakna, sejarahna, kisahna bakal lebih tarik menderiakan sejarah urang anu sabenerna. Sapertos abdi ningali abdi mah ngadamel kasayan teh sok dicaritakeun bae. Ayeuna almarhum guru A. Kersa A mah tara corota carita tos naon bae gitu. Tos ngadamel, tos masihan, tos kumaha, tos nulungan ngadoakeun berang beuting ka santrina, ka jamaah, ka masyarakat, tara loba carita. Tapi kanyahoana ayeuna, masya Allah, karek kabalongkar, da tetep pokona mah kasayan itu bakal dibongkar. Saha nu ngabongkarna? Gusti Allah. Keur nyaritakeun baheula keur saning baheula keur kaayaan naon namina teh teu sadar diubaran di Cimariuk saur teh. Eta saur orang Cimariuk saur abah
si Abah di Cimariuk teh ke Cimariuk tuh ngalpete cenah sok ngadamelan cacapit ngadamelan songsong dibagikeun ka urang Cimariuk tanpa pandang bulu teu nempo kasaha. Ya Allah kasayang apal ti ayeuna tos teu aya saha nu ngabocorkeunna hakikatna Gusti Allah tara nyarita urang pun sapertos kitu teu kedah dicaritakeun biarlah sejarah ke anu nyaritakeunana para kasepan wargi sadayana. Jadi uyahan deui memang urang henteu nyaman dina ibadah, henteu nyaman dina salat, henteu nyaman dina sedekah, henteu nyaman dina ngalakukeun hal-hal anu sae. Atanapi lamun ibu teh mah bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, padahal mah itu panilai ibadah wungkul. Ibu lamun nyusuh sarua jeung keur meureut dosa tata ibu. Lamun ibu ngagesrek baju teh sarua keur ngagesrek dosa, bersih eta dosa ibu teh. Malah lamun ibu ngeusikan cenah ngeusikan eta teh sahiji beasna teh murah hiji dosa. Berarti ibadah wungkul. Tapi geuning pan ani ibadah nu ieu mah henteu ngeunaheun, henteu nyaman, da urang mah hayang dipuji dihatur nuhunkeun teh lain ku Allah, tapi ku saha? Ku salaki. Ya, bo. Dalaman salaki ngirim mah anu gede ku anu beureum. Mani ongkeun kopi ku atipang ninyuhkeun. Nyisih ge mani bungah we, masak mani bungah gitu. Mani jembar. Ai pamukutna ukur subret mah komo ukur teu hasil hayang kopi-kopi bae depan kumaneh bae. So da urang mah cenderung timimiti gugah beuntak panon jeung sampai kapeureum deui hayang dipuji na teh salah. Lain hayang dipuji ku Gusti Allah, malah hayang dipuji ku makhluk. Hayang dihatur nuhunkeun kumah loh, hayang dibalasna kumah loh, gitu. Jadi bu, henteu kumahnya, urang mere ka hiji jalmi kanu teu wawuh atawa kanu wawuh. Itu henteu mesti balesana kudu sarua deui, kudu teh eta jalmi deui, henteu kedah. Urang mere ngaler pasti Allah ngabales. Mungkin datangna mati kitu, mungkin datangna mati wetan. Da urang mah hayang dibalasna ku Gusti Allah. Tapi da urang mah tetep sok target teh kadinya bae. Nah geuning ka kidul mantara datara mere. Oh. Berarti urang mah targetna hayang ti jalma bae. Masyaallah. Lekolah nyarios mah abdi nya faktana mah. Mudah-mudahan dina ieu waktos Allah ngabukakeun hati urang sadayana. Mudah-mudahan dina ieu waktos Allah ngaliliskeun hati urang sadayana. Mudah-mudahan dina ieu waktos Allah nurunkeun taufik sareng hidayah ka urang sadayana sehingga urang sadayana resep kana ngantosan panggilan ti Allah kana salatna kana parentahna jeung pamudah-mudahan Allah ngajaga tina hal-hal anu matak picilakaeun keur urang sadayana cilaka dunya cilaka akhirat. Naon di antarana tadi teh cilaka dunya teh nyaeta lamun hate urang kotor, hate urang kotor. Begitupun cilaka akhirat. Kusabab nyaeta tina kakotoran hate urang sadayana. Sakitu painten para kasepuhan wargi sadayana hampura abdi nyarios ka para kasepuhan lain mamatahan komo deui ceramah, lain ngabejaan ieu mah keur introspeksi diri, keur latihan hate, keur ngomongan diri sorangan, keur ngemut-ngemut karena naon anu dilakukan ku sim kuring nya tadi kitu pada melazim kuring teh hasud, takabur, ujub, ria. Tapi kudrah sareng iradah Allah ngumpulkeun urang sadayana di tempat mudah-mudahan Allah ngahijrahkeun urang sadayana tina perilaku anu kamari mah urang mungkin awon jauh tina kata sae. Mudah-mudahan tina detik ayeuna Allah nakdirkeun urang sadayana ku taufik sareng hidayahna ngalengkahkeun ti mimiti hate urang. Setiap kepatangan lengkah sampean kicipanon naon nu bari diucapkeun urang ku Allah dipaparinan heula mikiran. Mikir kumaha
nu diucapkeun ku urang teh karena saha hayang dipuji na ku Allah tah hayang dipuji ku jalma. Perilaku pada melan urang teh hayang dibalas na ku Allah tah hayang dibalas ku jalma, sehingga bakal teratur kapayuna, sehingga bakal ngarasa enak ibadahna ek di bumi, ek di masjid, ek di mana baik jeung naon baik pada melana bakal ngarasa nyaman, bakal ngarasa enak jeung tetep semangat, malah kadituna ditungtungan ku maot anu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu panjenengan.